Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil mashhud. Bimusyahadati kullil wujud. Nahmaduhu bisyukri wassujud. Ashhadu an la ilaha illallahul ma'bud. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahmud. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil haudil mawrud wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil mawrud. Amma ba'du, wa ya ayyuhal musyahiduna kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Kadang wargi samudayana, yuk orang sami-sami manjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam pamugi salamina tetap dilimpahkan ke junjungan orang sadayana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakola wargina para sahabat nawi ka para pengikut na pamugi orang sadayana kagolongkeun ka umat manten. Kadang wargi samudayana alhamdulillah dina kesempatan ieu orang sadayana tiasa bermuajahah malangkungan ieu channel YouTube anu pamugi ngajantenkeun ieu YouTube hiji hal anu ngajadikeun manfaat keur diri simkuring khususna umumna kahadirin sadayana sing aya manfaatna dina intina. Anu jelas abdi khususna buana raksa dina pada umumna magaduhan hiji keyakinan yen ilmu nuluhur nyaeta paham, yen urang teh teu pernah ngarasa eureun kana diajar. Semakin loba nyaho semakin sadar masih loba anu can kapaham. Jadi intina ilmu nuluhur teh paham, lain keur nyidid batur, lain keur nyerang batur. Ilmu nuluhur teh paham, yen urang teh teu pernah ngarasa eureun kana diajar. Semakin loba nyaho, semakin sadar yen diri masih keneh loba nu can paham. Atuh kasombongan lahir tina ilmu nu saeutik. Yakin ilmu nu saeutik nimbulkeun kasombongan. Balikeun atuh kasombongan eta balukar tina ilmu nu saeutik. Makana rendah hate lahir tina ilmu nu sajati. Pamugi sing janten hiji tetekon yen urang mah aliran atau buana raksa, aliran atau torikot ngaji. Tadinya yuk orang ulah eureun ngaji komo lamun bahasana ngaji diri. Puncak tina ilmu lain apa sagagala, tapi sadar karena keterbatasan jeung rendah diri di hadapan Allah. Jadi puncak tina ilmu lain apa sakabeh ilmu ieu lain. Tapi puncak tina ilmu sadar karena keterbatasan jeung rendah diri di hadapan Allah. Atuh sakumaha tadi sifat sombong teh lahir tina saeutik ilmu nyidid batur. Ilmu yang kerasa gitu.
saluhur ilmu anu dipimilik nalika teu mawa kana perubahan diri jeung kana perilaku, makana ngan saukur tumpukan informasi anu hampa. Eta dina larasan ieu hatur pangapunten. Abdi ogenan bahasana istilahna ngadugikeun naon anu konsepna terkadang batur mah cocokologi lain da pugu dasar pugu guru na pikeun kitu nya kitu be da guru ogenan istilahna ngadugikeun teh pugu dasarna man neuleuman eta ilmu ti guru ku versi anu baheula didugikeun. Makana posisina nah ngeunaan kana lain cocokologi lain dina larasan ieu panginten hatur pangapunten sakumaha dina YouTube anu kamari parantos didugikeun ku sesepuh ti Ciakar Kang Mumu nu mana dina eta kasempatan Kang Mumu ngadugikeun tina manuskrip anu aya di Ciakar Lembah Neunut Ciakar lah di ditu kamari nya. Entak saupamina ayeuna YouTube ieu ngan saukur muka wungkul wah muka YouTube nu ayeuna ieu tanpa dasarna tina nu kamari bakal timbul permasalahan. Nah, dina larasan ieu Buana Raksa Jaya manuskrip anu di Ciakar itu manuskrip mun dina wayang mah nu disebut Geger Sokalima. Buana Raksa Jaya ngagaduhan naon atulah hiji pendapat yen manuskrip nu aya di Ciakar nyaeta manuskrip mun dina pawayangan mah disebut Geger Sokalima. Kahiji, naon Geger Sokalima? Kang Mumu nguningakeun lima urang jalmi anu eta jalmi teh saparantosna diteuleuman eta jalmi ternyata nganggo sanes nganggo nami samaran. Jadi sana gitu memang namina eta pernah dianggo ku anjeunna. Kahiji Sayyid Nurhati Sultan Jaya Permana Jati Wisesa kadituna teh ingkang Nabi Muhammad gitu. Hatur pangapunten nami Sayyid Nurhati Sultan Jaya Permana Jati Wisesa itu nami ti Syekh Mahmud Abdul Hamid anu makomna aya di dinya. Dina kailmuan itu disebut Rakian Sancang. Jadi nami Rakian Sancang gaduh gelar Sayyid Nurhati Sultan Jaya Permana Jati Wisesa, nami aslina Syekh Mahmud Abdul Hamid. Hiji pek buka di Ciakar channel Buana Raksa atau channel ieu hok atau cocokologi pek jig jorang ga Ciakar buka saha Sayyid Nurhati Sultan Jaya Permana Jati Wisesa. Itulah nama lain dari Rakian Sancang nu aslina Syekh Mahmud Abdul Hamid. Kedua, sahur Kang Mumu ditulis nomor 2 didinya Syekh Nurullah. Syekh Nurullah nama lain dari Syekh Kuro dengan keilmuan Singacala, Singaperbangsa, Singaparna, Singapura. Nami aslina Syekh Nurul Hidayatullah. Jadi
nu ditulis dina manuskrip nu aya di Ciakar Syekh Nurullah, gelar kanggo Syekh Kuro, gelar kanggo Prabu Singacala, gelar Singa Perbangsa, gelar Singaparna, gelar Singapura, nama aslina Syekh Nurul Hidayatullah. Ya. Katilu ditulis nami Haji Madu Rahmatullah. Haji Madu Rahmatullah ditulis dina eta manuskrip, ternyata nama lain daripada Prabu Siliwangi. Dina larasan ayeuna Widian abdi nyebat nu aslina. Haji Madu Rahmatullah digelarkeun ka Prabu Siliwangi, nami nu aslina Syekh Jalaluddin Abdul Ajid. Hatur pangapunten Prabu. Jantan nami asli Prabu Siliwangi nyaeta Syekh Jalaluddin Abdul Ajid. Mangga detik ieu menit ieu montong nyebut ngaran Prabu Siliwangi agama Hindu. Beliau aya di Geger Hanyuang, di Ciakar, dan menyatakan nunamina Prabu Siliwangi, didinya tertulis Haji Madu Rahmatullah, nama lain di Syekh Jalaluddin Abdul Aziz. Tade nu ngabandungan ieu YouTube, sok buka nu aslina. Mana Prabu Siliwangi, mana Syekh Jalaluddin Abdul Aziz. Dua nana lamun sok hadiran, sok hadirkeun. Tilu, kaopat. Sayyid Wisesa Mangkubuana Kian Santang atau Kian Sata. Eta nami hatur pangapunten. Dina eta manuskrip diserat Sayyid Wisesa Mangkubuana Kian Santang itu kanggo gelar kuncung putih. Bahasa kuncung putih aya di Galunggung. Jalmi nu ngagaduhan gelar kuncung putih tilu. Hiji disebut Sang Hyang Tunggal. Kedua Prabu Linggawesi. Katilu Sayyid Wisesa Mangkubuana Kian Santang. Nu nami aslina nyaeta Syekh Hasanuddin Abdul Kalam. Jadi mun di Galunggung ditanya saha kuncung putih nu mana? Mun teh mah nu kahiji, nu kadua, nu katilu. Mun nu kahiji itu Sang Hyang Tunggal. Mun nu kadua Prabu Linggawesi, nu katilu kuncung putihna tah di dieu. Nyaeta Syekh Hasanuddin Abdul Kalam. Itu gelar Syekh Hasanuddin Abdul Kalam ngagaduhan gelar nyaeta Sayyid Wisesa Mangkubuana Kian Santang. Kaopat. Kalima dina eta manuskrip di serat Syekh Tunggal Jati. Syekh Tunggal Jati secara pribadi abdi abot. Abot nguningakeunana. Bahasa nguningakeunana abot kumargi anjeunna luhung ku ilmu jembar ku pangabisa. Ngan ngagaduhan gelar nu disebut Sang Hyang Tunggal. Atanapi Syekh Nur Jati.
Syekh tunggal jati nyaeta dua predikat, dua gelar dihijikeun tina Sang Hyang Tunggal sareng Syekh Nurjati. Tah eta teh aya di hiji tempat atau lemah teh tempat lain nu didedetkeun anu di ngaranna disumputkeun sabab di dinya teh akarna tah ieu geger hanyuang teh posisina teh aya di Jawa Barat. Tah gitu. Eta tah 5 jami nu aya di Jawa Barat nu ngajadikeun akar atawa sumber perjalanan ieu ka Sanghyang. Sanghyang mun baheula, mun ayeuna mah bedieuna karesian, bedieuna padepokan, bedieuna di pasantren lah gitu. Abdi ayeuna aya di Latansa. Ada Latansa teh hiji padepokan, anu dina padepokan ieu aya Paku, aya GRC, aya KI, aya naon deui teh. Aya Bata, anu palingihanana aya di Karacak Cikantor, gedengeun Kelurahan Setianegara. Paling dituna aya pasantren anu kadituna kebelah kulon Cintapada, belah wetana Condong. Tah ieu teh Cikantor atau Cikaracak yang Batu laun-laun jadi legok ya. Tah gitu. Pilih teh anu peryogi GRC mangga KAI oge aya sagala. Sok lah pokona ka Latansa we. Ngandu ka bakal pemasukan di Latansa ieu nu geus sadunia apaleun. Tah gitu. Tah dina eta manuskrip urang lajengkeun mitra kanja sadayana. Dina eta manuskrip teh aya hiji simbol atau pelajaran. Di mana eta pelajaran anu ditulis dina eta manuskrip Sur Kang Mumu aya jalan muka hiji. Di mana jalan eta teh siloka, mun siloka teh siloka kana kahirupan manusia. Di mana kahirupan manusia teh ayeuna teh urang keur aya di hiji jalan. Dari jalan beda macam-macam. Tinggal pahami ku urang. Ngan jalan ayeuna we. Nasim kuring cuma rios, otomatis jalanna jalan nyarita. Semakin capetang manusia nyarita, dina hati semakin loba hal anu kudu dipertanggungjawabkeun. Jelas. Urang pinter ngaraih bahasa, menata kata-kata, teu aya salah. Nalika urang meraih kata-kata, ngaraih bahasa, yuk urang tata hirup jadi lebih hade. Nah, ina lamun teh mah dina medsos. Nalika urang nyarita, sok ieu curug utek-utekan kana kan HP sing jadi lebih HD sabab ieu utek-utekan ieu curug nu dipake ngetik bakal dipertanggungjawabkeun engke. Dina intina mun komen teh mah komen alus we. Jelas tadi ogena nalika urang timbul kasombongan, urang timbul permasalahan anu teu ngarti pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun insyaallah engke oge admin bakal nerangkeun oh ieu teh ieu ngan nalika ayeuna urang nyidid kana perkara anu dianggap urang teu ngarti lain kalah nanyakeun tapi kalah nimbulkeun rasa kasombongan atuh jelas tadi ogena ilmu nu saeutik ngajadikeun manusia kaluar kasombonganana. Nah, nalika urang geus apal aya ku hade mun urang bisa ngarobah persepsi jadi paham. Jadikeun pemahaman eta teh. Oh, cek batur kieu, cek ieu kieu.
ulah kalah wah nyentang teu puguh. Oh ternyata batur mah geus tepi ka dinya geuning ilmu teh. Urang can apa nanyakeun. Nah, tembongkeun akhlak memeh ilmu. Ah, pamadukan urang mah kieu yakin dina ieu. Lain kitu, tarima heula. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sok tanyakeun heula. Nah kunaon salira bake ngaluarkeun statement kieu. Kumaha permasalahan sareng ieu? Kan gitu. Lamun intina lamun urang geus boga ilmu, ulah sok nembongkeun ilmu tapi tembongkeun akhlakmu hade. Lamun urang ayeuna gaduh pamadegan ieu teh ngan sakieu, nalika aya datang ilmu atau pencerahan dinu sejen, ulah nyidid, ulah protes, taroskeun duigikeun ka mana ieu duigikeun ka kieu. Muleukeun tadi disebutkeun Sayyid Nur Hati terakian sanca anggeunna hubungan jeung Syekh Mahmud. Ieu urang buka dari muka dina permasalahan anu kieu mah otomatis saeutik faktos juragan. Tak sumping abdi nyayogikeun mangga sumping. Tak gitu. Yuk tembongkeun akhlak. Kesunaan teh nu mana? Gitu. Engke ogenan ilmu mah nonjol sorangan, di mana akhlak dipuningakeun, ditembongkeun, engke ilmu bakal nonjol. Nah, sababna setiap nu berakhlak sangat pasti bahwa dia adalah berilmu. Dan setiap jelema nu boga ilmu eta berakhlak mulia. Nah, sabab terkadang eta ilmu ngahijab keur dirina. Hijabna naon ku kasombongan. Lamun ilmu totalitas kerpikeun eta ilmu teh ngaraih kamuliaan, kumaha hebatna iblis terus diuningakeun. Iblis ahli sawarga, apal kana sawarga iblis apaleun, apal kana neraka apaleun. 80.000 tahun kan jadi guruna malaikat. Ku sabab boga rasa sifat kasombongan saeutik tuh. Abah awas takbar wa kana minal kafirin saeutik ta eta. Jelas kan? Yuk. Urang minta ka Allah 17 kali sapoe saputing, Gusti tuduhkeun abdi kana jalan anu lempeng anu bener. Tapi kunaon nalika eta datang pituduh katempo kadeuleu kadenge teu ieu mengaruhan karena ngomean diri sangkan teu tigeblus karena jalan nu salah, jalan nu sasar. Naon? Da timbul tina boga hate rasa sombong ti dinya. Matak lain percuma nya. Gusti tulukeun abdi tapi kunaon? Matak mun tarikoh teh mah tarikoh ngaji we yulah gitu. Dina intina deui mun diri hayang maju sok mimitian ku ngarasa bunga heula hate di mana dibere nasihat. Eta intina mah. Dikoreksi ku batur, dikritik ku batur, sok sanajan lada karasana eta nasihat aja eta kritikan. Bunga we. Enjoy bahasana. Tah nu sok ngarasa nyari mah karasa kana hate teh di mana dikritik yang dibere saran ku batur teh eta akibat dina diri dina hate ngukut sifat kasombongan, ngukut adigu, ngukut gede hulu. Matak pakai prinsip ajaran semah dalam. Intina ayeuna rek ngaguar nu disebut si akar tapi masih kene hayang dulu menci akar di itu geger sok kalima tapi dina hate can panggih jeung atau dina hate masih kene ngabogaan sifat kasombongan atau prinsip sembah dalam nu dihanap masih kene can karai rek kumaha bisa
ngalakna nu di Ciakar teu leuman heula itu mana konsep ieu ngajadikeun hiji prinsip Ciakar moal kabongkar lamun semah dalem can kabongkar matak buana raksa ngamimitian teh semah dalem sebab eta jalan hiji-hijina keur ngameunangkeun geger sok kalima jalan hiji-hijina keur ngameunangkeun naon anu disebut kailmuan galunggung ieu teh semah dalem heula lajeng dina manuskrip aya hiji kalimat anu disebut masjid. Masjid teh asal tina kalimat sajadah. Matak lamun urang salat sok make sajadah. Sajadah tempat sujud, tempat salat. Padahal lamun teh ditingali kalimat sajadah dihartian ku pasrah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah amin. Jalan menuju Allah teh nyaeta jalan di mana Nabi Adam ngerasa capek. Nabi Nuh mengeluh. Nabi Ibrahim diluruk. Nabi Ismail rek dipencit. Nabi Yusuf dipenjara. Dilepkeun kana sumur. Nabi Zakaria dibunuh ku ragaji. Nabi Yahya dipencit. Nabi Ayub sebut budug lah penyakitan. Nabi Daud ceurik nu eureun-eureun. Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji ku kapakiran. Nah, pertanyaanna naha urang rek balik ka Allah kalayan santai ria oge main-main. Tina kalimat sajadah urang pasrah. Nah orang rek itu bae rek santai ria. Rek kumaha bisa pasrah ka Allah sementara orang ningali para nabi gitu. Kangjeng Rasul diuji ku kapakiran. Nah orang rek kumaha. Matak sanyana naon bae nu ku urang kaalaman dina ieu kahirupan. Eta teh cobaan. Senang oge susah eta ujian. Allah nguji ka manusia, ka umatna, kadang ku musibah, kadang ku kanikmatan. Musibah geus bogoh diuji. Kanikmatan loba dijurubro dipanto eta ogenan ujian, diuji ku kanikmatan, diuji ku kasusah. Diuji ku kapakiran, diuji ku kabeungharan. Ujian kabeh ogenan. Matak nalika konsepna ujian maka berdamailah jeung hal-hal anu bisa ngarobah lain berarti nyerah atawa eleh. Tapi narima ku jembar hate supaya bisa ngalengkah leuwih hade. So, pakir kudu jadi hade. Beunghar kudu jadi hade. Naon hadena? Ikhlas narima keunana sok tah eta. Tina manuskrip masjid teh intina ikhlas. Teu saeutik ayeuna ngong adan di masjid punten kapamengah. Atuh nalika ngabuktikeun pasrahna ka pangeran teh sesana nyangharep ka Allah teh. Ngong adan teh sing ikhlas lesotkeun segala rupa pagawean alam dunia. Cacak cek kasarna kanikmatan, komo kamadaratan, wah kapameng nuju macul, geus ngong adan engke jam 2 masih kena bisa salat lohor. Engke 5 menit deui ka asar ngarasa kalian manina atawa salatna ngarasa kalian kitu patut. Nah, kadang wargi samudayana tina manuskrip masjid ieu timbulkeun dina hate rasa ikhlas
intina ikhlaskeun naon anu terjadi. Ngong adan goat da ayeuna waktu salat lesotkeun dangke ogenan aya keneh ngan sasemet 5 menit dina padalilana ogenan. Ikhlas teh rela atulah ridho sok ridhokeun lesotkeun pagawean eta teh. Di mana ngaikhlaskeun, di mana ngaridokeun kana pagawean nu keur dijalani ku urang, ditanamkeun dina hate rasa ikhlas, itu langkah awal keur menuju kedamaian dina hate. Yuk teruskeun hirup bari penuh harapan. Sebab setiap poe adalah lembaran anyar anu kudu ditulis ku kebahagiaan. Tiap detik, tiap menit, lembaran kebahagiaan teh kudu ditulis ku urang teh. Jadi rencana kerja teh cek kasarna ulah pika riweuheun. Kadang wargi samudayana aya hiji kalimat anu sangat indah di Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nalika urang narima sakabeh katugenah hirup, maka Allah bakal mayar tuntas eta sakabeh katugenah anjeun ku mangrebu-rebu kahadean. Jelasna nalika hirup pinuh ku kaikhlasan, yakin hirup bakal indah. Antak sing ingat, teu aya anu ngageringan atau anu ngadolim ka urang kajaba ti pikiran urang sorang. Maka pikiran kudu dikendalikeun ku jiwa atau ku hate. Hatena anu ikhlas ngadorong karena pola pikir nu pinuh ku kasadaran diri. Lain ku kasombongan, sadar diri. Geus sadar mah jadi paham. Itulah puncak daripada ilmu. Lamun urang ayeuna ngagugulung kana kadoliman ti batur nu katarima ku urang, moal aya anggeusna. Mindset urang teh didolim ku batur we terus gitu. Puguh mah eta teh pagawean urang gitu. Nu timbul tina pola pikir. So, man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Eta intina mah. Manusia gawe hade balik ka dirina, manusia gawe goreng balik ka dirina, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah mah tara ngadolim ka hambana. Jadi pola pikir ayeuna urang didolimi ku batur sok robah bawa enjoy eta masalah atawa katugenah hate. Allah bakal ngalupaskeun. Da datangna kariweuh dina kahirupan teh diawali tina pola pikir boa-boa urang diheureuyan ku batur. Tah tidinya mun teh mah bahasana dina nyana tina ngarobah pola pikir urang didolim ku batur, mun bahasana pan aya dokter teh. Mun anggar keneh teh misalkan eta panyakit teh anggar keneh wae kitu. Pan aya dokterna. Ngan dokterna kudu nu bener. Kudu berkelas kasarna ulah KW dokterna. Mun teh mah spesialis gitu, ulah dokteran. Pan aya nasare atas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kunaon hirup teh kieu-kieu wae ceuk dokter teh henteu hade dokterna ulah KW ceuk datang ka kiai kunaon pajengan kieu oh mun teh mah konsepna kieu sok bade tarimakeun dina ampi Gusti abdi mah pangarsa ajengan kana naon ieu teh ujian. Kan aya bahasa pangwawadi meureun ke dina panyangem para kiai, para ulama, para ustad ieu mah datang ka dukun lieur pan. Syarat itu kudu syarat ieu kudu ngalupaskeun eta. Masya Allah, pikirlah. Tau.
Jadi dina pada intinya kerpikeun urang bisa mawas diri, bahasa pas alu ahla dikri teh sing bener ulah dukun datang gitu. Sok pasrah dina hatian, pasrah teh lain nyerah hade. Pasrah teh nyaeta tindakan anu penuh ku kapercayaan seolah-olah urang nguping dauhan Allah. Eta pasrah. Jadi pasrah nyaeta tindakan anu pinuh ku kapercayaan diri seolah-olah urang teh nguping kana dauhan Allah. Pasrah lain terpaksa sampai ke habis cara. Tapi dina pasrah aya kekuatan besar, nalika urang pasrah aya kunci anu sokoh. Nyata naon? Ngalepaskeun sagalana kana hasil urang mah. Geus kitu pasrah ayeuna mah. Ulah. Pasrah nu sajati mah lain di saat urang geus kapepet lain. Tetap berusaha mah. Tapi teu naon atunya. Teu ngagumantungkeun kana hasil lah gitu. Untama usaha geus kitu wae, da hasilna kieu, ari talung duit, pasok aya nu kitu. Hasilna rugi jeung rugi we, akhirna pasrah. Sing emut karena bahasa mamolo. Di masjid teh aya mamolo.